Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda soli sareng soliha. Kumaha kabarna? Damang. Pamudah-mudahan urang sadaya aya dina kaayaan sehat walafiat. Sehat jasmanina, sinareng sehat rohanina. Amin. Tepang deui sareng Ustazah Nur di pangajaran bahasa Sunda. Sata acan dimulai pangajaranna, hayu urang sami-sami ngadoa heula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas shalihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang sholih. Amin. Pangajaran dinten ayeuna, pangajaran 2 perkara kajadian sapopoe. Aya di halaman 13. Maca teks narasi atau disebut oge teks carita. Narasi biasana dihartikeun carita. Karangan narasi mangrupakeun karya sastra anu ditunjukkeun pikeun nyaritakeun kajadian atawa pangalaman ti mimiti nepi ka akhir. Materi anu salajengna nyaeta kecap kaayaan. Kecap kaayaan nyaeta kecap anu nuduhkeun kaayaan atau sifat. Contohna lenglang. Dina basa Indonesia, lenglang disebut beresih. Ditamahan pang sarengna jadi panglenglangna atau pangbersihna. Kecap lenglang kaasup kana warna kecap sifat atawa kaayaan. Alhamdulillahirobbilalamin. Pangajaran basa Sunda dinten ayeuna atos rengse. Pamudah-mudahan Ustazah Nur deui carioskeun anjeun sadaya tiasa paham. Amin. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.